tepangdang sareng acara matu dong enteng pangbebrahman. Mang Jaya saparakanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Panji Wanara. Ieu dongeng para mitra karangan Koswara ayeuna teh Micak bagian ka-28. Mangga para wargi dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna Panji Wanara. Sacarioskeun Kangjeng Raja atuh harita teh sabada atuh ngantunkeun ka putih. Tetela henteu ngabujeun ka tempat sanesna keur ngarolis keamanan nagara. Luyuh sareng tadi dirugikeun kanu janten garwa Dimas Nawang Asri. Nanging ieu mah kebata ka pungkureunna karaton. Tetela para mitra panjara beusi nu aya di dinya anu ngahaja didatangan ku Andi. Atuh sabada dugi ka eta tempat kasampak teh dua prajurit sakembaran nu ngajaga panjara katelah Ki Sukra jeung Ki Sakri. Duanana oge lajeng bae nyaketan ka Kangjeng Raja nuju ngadeg rada anggang si panjara pal kanto panjara. Duanana babarengan nyembah hormat naker ka Kangjeng Raja baripokna nyarita. Kaudanun Gusti, wilujeng sumping kaudanun. Wilujeng sumping Gusti. Syukur euy. Dipangikeun kumaha cara gelarani kaduaan. Pokna Kangjeng Raja mariksakeun heula kaayaan duaan. Ki Sukra jeung Ki Sakri anu meh babarengan nemalan. Pangestu Gusti. Syukur. Ret kana panto panjara masih keneh nutu. Lajeng ngareret kanu duaan baripokna Kangjeng Raja sasaurang. Ki Sukra, Ki Sakri, kumaha kaya Dimas Nawang Asri teh ha? Nah cager. Katingali na sehat kaulanun. Namun nya kitu mata khawatir kayanana kaulanun. Pokna Ki Sukra nemalan bari manehna katingali kawas nu ngarasa sedih. Ku Kangjeng Raja disaketan terasnya pengan kana takta Ki Sukra kalayan pokna sasaurang. Nah kumaha kitu? Sumuhun. Eta sumuhun. Ki Sukra kalah ngareret kaki ka adina. Sae disuruhkeun we tulah Kang. Mumpung Kangjeng Raja kadieu. Walon Ki Sakri nitah lanceukna supaya nyarita terus terangan ngeunaan kaya Dimas Nawang Asri nu aya di lebet panjara. Atuh geus aya kasuluyuan mah tilu jadi adik kitu. Ki Sukra norolang nyaritakeun ngeunaan kaya Dimas Dewi Nawang Asri. Yo kaulanun kaya Dimas Dewi Nawang Asri teh Gusti. Ding kumaha. Eta juru pemibunyi sawa bunyi ngalamun metara kersen pulang. Nya kitu bawi siang damelna ngahulang wae. Bari kana tuang alimun sakitu rencang sangu mahaja milarian uraraos. Dinten-dinten lagi. Benten nya kitu tara ditole-tole acanun. Bener Sukra. Terus pisan kulanun. Ulang Kangjeng Raja ngahulang miraga meneng. Antang naker ngemutan kana naon nuju ditilampah ku Dimas Dewi Nawang Asri. Garwana nu anom nu ayeuna aya di lebet panjara. Malahan dina manahna Kangjeng Raja ngagalinan. Khawatir oge. Upama nengetan kana caritaan Ki Sukra mah. Karunya teuing Dimas Nawang Asri lantaran manehna nyiksa awak mundahar munsare sagorengna ge pan. Manehna teh pamajikan aing kudu nulungan. Aing kudu melaan ka manehanana tapi lang leuwih dilabatan tadi. Bari hatena terus ngocomanggeun. Jadi upama inget kana kalakuanana
Tetela manehna geus murca. Manehna tetela geus nilampah pagawean nu matak jadi aib. Pagawean nu matak wirang wirang di kolong catang keur aib. Lantaran ku kasalahan manehna, wayana dosa-dosa nu gede nepi ka geus ngakibatkeun Raden Aji jeung Nimas Larasati jadi satu. Ingat kana kaayaan eta memang pantas upama Dewi Asri dihukum. Malahan manajan dipaehan oge taya salahna. Lamari ieu amun teu dihalangan geus kudu dipaehan. Mata keheulai. Menikah ke kakarota lawas Kangjeng Raja nya kitu raraina ge meneuceuy beulin. Ieu beusi atah beulin bakat tingku ngemuka keheul jeung rambok nu taya babandinganana. Salami Kangjeng Raja ngahuleng bae bari ngadeng didinya. Dua prajurit anu katelah Ki Sukra jeung Ki Sakri teu wantun ngaganggu naon-naon. Malah nu tetela mah duanana bangun anu geus ngamaklum deui kana kaayaan manah Kangjeng Raja, bangun anu henteu surti kana lebeting kalebuna Kangjeng Raja. Ari Kangjeng Raja sabada lami ngahuleng bari manahna, atuh weleh ngocomang teh lajeng wae nyarios ka Ki Sukra. Ki Sukra, ieu kaulan Gusti. Ayeuna mah terus bae ngajaga duaan ieu nya. Kalayan sing saha bae oge teu dimeunangkeun nepungan Dimas Dewi Asri. Upama teu meunang paidin ti kaula, ngarti? Ngartosun sumangga jadi estok pisan ku disim abdi teh ngubur adi kaula nu. Syukur. Kaduana arani kaduaan. Satekah pola kudu daek ngolo atawa mangaruhan Dimas Dewi Nawang Asri. Sangkan kersaeun barang tuang. Nyakitu mangsa wengi supaya sina kulem. Sebutkeun we yen upama nolak alim tuang alim kulem, mata kersa kana salira mata kirang sehat. Itu tak kaharti. Kahartos ulun Si Sukra jeung si Kudi harita temeh babarengan dina ngoni ngajawabna. Jadi geus kahartinya semoga seluruh ketimalan salira jadi estokeun ku abdi kaula nu manawi wae atuh aya hasilna Gusti. Dimas Dewi Asri kersaeun tuang kersaeun kulem maina mah kaula nu. Ya muga-muga we nang niu kumaha kanun nah salira moal pangaheula ka anjeunna Gusti. Maksud Andika teh kaula ngalongok ka Dimas Dewi Asri? Ya tos kaula nu? Teu perlu. Wayana katerangan ti Andika kitu kula geus mampirang-pirangan mungkinana. Salayan cukup teu perlu ngalayan ka jero penjara. Dan sekali deui poma Andika si inya-inya ngajagana. Inya-inya ngariksana mun aya naon-naon nu tumiba ka Dimas Dewi Asri. Mangka Andika duaan nu kudu tanggung jawabna. Kahardi? Kahartos kaula nu. Jadi Andika rek ngagugu kana si sakur tugas di kaula. Mangga sadaya piatu salira kunci abdi jadi estokeun kaula nu. Syukur. Ayeuna kula rek murang ka karaton. Mangga kaula nu. Atuh cedok nu duaan teh babarengan nyembah pohara hormatna ka Kangjeng Raja. Kangjeng Raja teras we ngantunkeun bangunan panjara. Sabada panjang lebar papatah mah kan duaan. Malah sakedap oge tos leungit tina ateupan anak Ki Sukra jeung Ki Sakri. Mengajaga eta panjara kebat ka wangunan payu, wangunan karaton. Ari Kangjeng Raja sabada lami ngantunkeun duaan teu langsung nepangan deui ka Dimas Nawang Asri. Nanging anjeunna kalah kalumebet ka karaton. Didinya kaya sasaha. Atuh tumaninahna keur Kangjeng Raja ngumbar lamunan jeung sawangan. Atuh harita teh nyalira bae aya nu ngaganggu naon-naon.
malah dina manahna Kangjeng Raja Prabu Rangga Pandika harita ngagelarina kerentos ieu. Nyaki cuma Mas Asri karunya teuing kaya kitu mah. Watir aing teh ari ngadenge beja. Yen manehna nepi ka nyiksa awak mung dahar mungsar. Meureunnan mana kitu diinget ka anakna nu geus jadi kuya jeung moni. Mas deudeuh. Sanyana kakang karunya, sanyana kakang hayang nulungan. Hayang melaan ka Nyimas ngajait Nyimas tina ieu coba. Dan hanya Kangjeng Raja Humandear panjangna halep atuh para mitra Humandear harita teh bari pikarasa cisosana make jeung ngembeng sagala. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Harita Kangjeng Raja atuh ngagereneng. Anjakal aing geus kaburu dibankeun kaputusan. Yen manehna kudu dipanjara bari jeung nyaeta hanjakal aing leuwih ngayunkeun kana kahayangna Dewi Asih. Ibatan mikarunya ka Dewi Asri. Salaunan tongong pananganana dianggo nyusutan Kisota nu ngawitan mereboi mapai kana damisna. Tapi memang teu salah-salah teuing kaputusan Mas Asih teh. Dewi Asri kudu dihukuman. Pokona mah alesanana geus ngawirang ka aing. Bongan geus milampanieu cak siga nama. Boa-boa manehna geus ngayakeun hubungan jeung sato meun pangna anak aing jadi sato waduh. Ayeuna kana tangtu enang anak aing jadi sato meunaan geus palastra paragat nyawa lantaran geus seubeuh dipikeun. Mustahil upama masih keneh hirup. Mustahil upama masih keneh hirup. Yakin percaya ke aing. Memang para mitra manah Kangjeng Raja harita teh henteu gembleng dina hiji kaayaan. Anjeunna ruak leok lir idara pucuk awi katabakang tapi tetep emutanana dina hiji kayakinan. Kadang-kadang kitu, kadang-kadang kieu. Ari Nyimas Nawang Asih pohara ngaraos kesulinana ku ayeuna Kangjeng Raja. Nu tadi wawartos mualami dina angkatna ngaroris keamanan lagi. Ari pekte diantos-antos lami oge teu acan aya keneh mulang. Teu acan aya lebet deui ka kaputren. Nepangan ka anjeunna puguh we ngaraos kesulin. Sasatna mah nyeri beuheung sosongeteun teh lain bobodohan. Kumargi ngaraos kesel nyeri beuheung sosongeteun atuh ngantosan Kangjeng Raja teu aya bae sumping salajeng nama Nyimas Nawang Asih kaluar ti kaputren nyalira bae. Sanaos diburuan kaputren tepang sareng dua urang ban oge. Nu maksudna bade nyarengan nanging ditolak ku Nyimas Nawang Asih. Majarkeun teh palai nyalira bae. Margi ieu mah aya urusan mandiri. Ya tungtung nama lumampah bae nyalira. Haritana naroskeun ka sakur prajurit anu ngajaga. Naroskeun perkawis Kangjeng Raja nu parantos alami kaluar ti kaputren. Mung sadayana prajurit anu ditepanganana teh henteu nyebatkeun yen teu kantos tepang sinareng Kangjeng Raja. Malah nu aya mah hakal sadayana ge ungahring da puguh sakaterang manehna apanan Kangjeng Raja teh aya keneh di lebet kaputren nyarengan Prameswari Dewi Nawang Asih. Nah ari ayeuna beutan Nyimas Dewi Nawang Asih milarian barina naroskeun ka Kangjeng Raja.
Umargi ditataroskeun ka para prajurit teu aya laratanana. Ugu we atuh. Mas Nawang Asih ngaraos kurang sugema. Lajeng bae anjeunna ngabujeng kapungkureun karaton maksana palai ngayakinkeun kapalebah Panjara duka kumaha. Manahna Nyimas Nawang Asih bet panasaran. Palai ningali ka Panjara sahanu terang. Kangjeng Raja Mariksa keun tahanan aya teh lian tilintang Nyimas Dewi Nawang Asih. Asampak di buruan Panjara memang aya Ki Sukra jeung Ki Sakri. Anu papada keur ngajaga kaayaan Panjara. Panjara beusi pohara bobogna. Lajeng eta dua prajurit tukang jaga Panjara teh dicaketan ku Nyimas Nawang Asih. Atuh dua prajurit lajeng nyembah hormatna keur balipok. Aturan tepang nen Dewi. Aturan menuju tepang nen. Keduaan sakali sewa ngomong. Syukur tepung. Nyimas Nawang Asih bari bangun hoream papanggih jeung prajurit anu duaan. Patemona ge para mitra sadaya. Atuh estuni ngabua kuraweuh baeud. Hasilna keur cenah ibarat cuka bibit lain bobodohan. Nya kitu deui sikepna sajeroni ngawalon teh make jeung luar banjir sagala. Manehanana si janu teu hayang ngobrol jeung dua prajurit anu nunggu Panjara. Bangun hoream padu teu oge. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Najan itu dua prajurit tukang jaga Panjara setelah sisi kerajaan Ki Sakri sepuluh. Dia nana angger mantokin panutipna baripokna di. Ada keprigian pengayunan sisi tadi. Nana, tapi kaulah tadi sama ruwes keperluan. Ketika ini nanyakin di sidano tutup tadi. Kapun bisa tadi. Bawa itu sudah saurkan dengan kepenyidikan naon suhu. Kaulah menuju milarian Kakang Prabu. Nah ayah kadye atau hantu. Isi rajin Ki Sakri jinakayan pohara. Boga api pikiran lian. Yen datang Kangjeng Raja kadinya maksudna dirusiahkeun. Margi apana? Terus terang we atuh. Mun dibalakakeun mah bisi akibatna kurang hade. Bisi jadi mamala pikeun Kangjeng Raja. Jadi aya kajanten anu teu dipiharep di antarana anu duaan. Kitu pamaksudan pangna moal terus terang harita teh. Mematakan Kang Ki Sukra ngawalon. Aya nen. Atuh nen aya nen. Yo, pangaulaan teh, kaya ka diyo, yung? No benar, nyarita teh, yo. Sok, montong di kilungan. Montong di sumput salinung, barina oge. Lamun bener, Kakang Prabu sumping ka diyo, gara caritakeun ka kaula. Ulah sok ngabohong, barina gitu, yo. Jelema nu ngabohong, bising kabenon. Bahaya, kete, kumaha lamun seun kabitul. Rumatak caritakeun, bener, Kakang Prabu ka diyo. Bener, itu, tuh aya ka diyo, yung. Aya kadieu sumowi oge. Teu aya sundaya. Nu bener leres aya den. Nah nya Kakang Prabu teh aya kadieu kitunya Sakri. Bari jeung sorana rada nyentak atuh bari melotot. Nyimas Nawang Asih tumaros ka Ki Sakri. Najan kitu Ki Sakri oge tenang. Sikepna teh kalayan fokus. Diaptos den teu aya sung. Disim percanten mereka disim abi. Kangen naon cuma disim abi ngabohong oge teh hartos na den. Oge aya mah diwartoskeun we ku disim abi oge den. Itu nu bayu oge. Jadi benernya eueuh ka dieu Kakang Prabu teh nya. Sok carita nu bener. Ya kos ne teu aya ju. Teu aya ka dieu. Sim percanten we ka abdi duaan. Da kitu nu moy oge. Abdi teh teu ngabohong nen.
kumaha kaayana si Asri Nyimas Nawang Asih lajeng naroskeun kana kaaya Nyimas Dewi Nawang Asih anu memang harita keur nyandangan panjara keur nyandangan cocoba di panjara beusi bari cenah para mitra sadaya kumaha we jalmi hirup anu di panjara sae nun nuduh sae Nid Putri sae keundahar kesal jung hari kayan di peuting kumaha udah mulai pemiwang nyimak nih bukan tegar ini pokna Nena Dewi Nawang Asih bangun hanya kal kuayana katerangan tinuduaan daka hayang maneh nama atuh Nawang Asih tegering terus gancang we cenaha geura mulang ti alam dunia geura balik cenah kitu ka akhirat cenah kitu ka hayang nama ameh manehanana eueuh saingan teu boga maru itu pikiran anak memang ngegoreng patut pisan kepikiran Mas Dewi Nawang Asih. Hal ieu ngajadikeun Dewi Nawang Asih kitu teh akibat pangdong sok tinu jadi adi. Nyaeta ki patih jaya. Lantaran lamun eueuh panggo sok tinu jadi adi mah disuruh pancara nepi ka ngegedul. Boa-boa Nyimas Nawang Asih teh moal boga pikiran model kitu. Para wargi sadaya harita disukra atur jeung Kisakri babarengan itu ka Nyimas Dewi Nawang Asih bari poho. Nah kumaha junu komite damang nenju? Dah itu nen komite damang teh kumaha ju? Membuaan memang ngarasa panasaran dari bangun hayang ngajug-jugan kana risi hatena nu geulis. Nyimas Dewi Nawang Asih ditakdirkeun pohara cicitna kanu jadi maru buktina Nyimas Dewi Nawang Asih nu ayeuna keur aya di jero panjara ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso para mitra pamirsa sam-sam ngabadungan bari jeung juba jebi huwayi wayi Nyimas Dewi Nawang Asih pok ngario. Tapi ulah ributnya ka Kang Prabu ye. Kaula rek terus terang. Mangga jun ginian nen. Nyaan alika rek nutupi Rusia. Insya purun caritakeun ku kaula moal di beja-beja ka Batur. Moal di Ucah Aceh. Yen anjeun baris nutup Rusia. Kaderat len bisa-bisa isim abdi balik Ucah Aceh sisa kurdu balik tulis singkut len kulanu kehiartos na kamu isim abdi makulanu mana wejung balik perperikian iyo balik ayahnya Yos naun tu santos pokok nama Rusia terjamin len halus lamun ani kaduaan sanggup nundur di Rusia sang tuku kaula balik 10%. No penting mah Anika menang kauntungan gede. Lamun Anika daya kerjasama jeung kaula, tangtu Anika menang kauntungan gede. Ieu maksudna teh. Nya geura regepkeun. Boga teh. Ieu regepkeun kuduaan. Kaula bakal bungah mun si Asri geuring. Komo lamun terus pae. Eta nu dipiharep ku kaula. Nyaan terus terang kaula mah ngaharepkeun si Asri teh pae. Atuh cenah teu bisa dahar teu daek dahar. Geuring langgayeuskeun. Tuluy teu sare ulang-ulang teu bungguh komo tuluy menjadi gelo mah. Halus pisan. Kaula mah miharep sangkan si Asri jadi gelo edan. Jadi pokona mah anclong-anclongan teu bungguh. Rawah riwih tah kitu ka hayang teh. Atawa sakalian pae. Sakalian paeh geus teu nyaho deui. Pokona mah kaula eta miharep. Jadi lamun Anika bisa ngatur-ngatur supaya si Asri nepi ka paeh langgayeuskeun atawa teu sare terus sababaraha peuting nepi ka gelo. Ku kaula bari 10%. Kumaha kira-kirana? Tong jawab bener. Ini naon ni teh? Ingat len. Halus. Jadi nu penting mah
kaula tadi meureun caritaan kaula kade ulah nepi ka diusaha teh margina kumaha deui sareng alesanna teh ih sok ieu diingu panyakit teu bodoh teh dasar si kurang ajar sia mah ya regepkeun ya upama si asri pae pan senang meureun kaula teh nya yen Kangjeng Raja milik kaula sorangan moal kasoro kemudian moal kaganggu kuno sejen dina hal ieu nyatana si asri lumatak hanya kalar hirup keneh mah nya komo ari kaayana mah sehat pohara hanya kana deuleu tah kitu lumatak dan hanya kalah waktu nak berubah. Latos nate,